M Gitu. Siapa geus ditunda masih kira dihitung huruf M. M euy Gejual dasar. sesana teh M nu bieu maneh meyakeun teteh aduh alhamdulillah bingah ka cida Leres. jarek naon kerek biukeun Tadi teh aya sabotol di kamar ngaleungit teh. eta Oh eta ning. kumaha ieu kumaha amankeun heula Boruk diampian. Aduh kelajang Dah. da gini mah aya Coca ilik ari asupna teh pucuk keluar Coca-Cola Asih mana kau di mana eta? M antong ibu nyerang Lah, cicing lah kira. Coca-Cola mah. Coba Sule pemain di hareup kabeh hitung M. wah geus teh si eta mah bisa aduh alhamdulillah Leres, alhamdulillah. ye dina danget ieu Leres. urang sadayana khususna ti New Mega New Mega. New Mega anu didongkapan ku urang sapara kancanya eta Leres, ti Ma. tim Basuki Leres. bodoran ala Sunda Kiwari ngadongkapan ieu tempat tina pangulem Saebul Jernaka Leres. naon cenah ieu teh tirang dongkapan ieu teh urang teh piwarang ngahibur Ngahibur. nyata ngahibur teh kulawakan Kulawakan bodoran teh nya. datang tuna nu ngaranna lawakan mah hiji meureun ieu teh carita lain naon lain anu penting mah bisa seuri Tang tu bahasana ge cawokahnya mah. cawokah bari jeung aya inon kotor jeung kasarna dan nu ngaranna oge eta mah lawakan nya Lawakan. kalau mun lawakan lemes mah da moal seuri da teu rame nya aku kituna ieu teh dina raraga ngawinkeun Bapak Ece sareng Ibu Aat nya eta Dibalik ke Jawa siapa? Lain ngawinkeun bapak. ari ieu sia tulisanna Cece jeung Aat Bapak hajatna eta mah lain ngawinkeun bapak Cece jeung Aat, lain eta mah oh enggeus. ieu teh pahajat Pak hajat eta teh. punten pahajatnya aduh ya Allah ya Rabbi Bapak Cece kali Ibu Aat Ibu Aat. dina danget ieu nyaeta rasa syukur kanu maha agung rasanya kamu rangkali Nyata nyaeta gitu. gaduh paniatan Oh, di mana-mana lamun nikahkeun nyaeta Nur Hayati kajodona nyaeta Kang Andri pamugi mudah-mudahan cenah ieu sing aya mirik rezekina Amin, amin, amin. arek syukuran tasakur binikmat dina danget ieu dina dinten ieu nyaeta bari direulah-reulah ku hiburan Gitu mohon eta leres mah. taku kituna jurung pidua Pidua ti. kange ieu panganten Leres, Ma. nu ngaranna ge panganten anyar Ah. nu ngaranna anyar nya tangtu meureun masih keneh can Oh, nyahonana panjang kene lalakonanya mah nya. mudah-mudahan ieu jang Andri kalih Nur Hayati teh dina rumah tanggana sing dipeperinan kabarokahan sing dipeperinan rezeki anu seueur sing dijauhkeun tina balahi Tina balahin leres mah eta amin, amin, amin ya Allah ya Rabbi. jang Andri dina danget ieu anjeun tos gaduh tanggung jawab dina rumah tangga anjeun jadi imam nyaeta mudah-mudahan sing ka surgana Allah nyana keluargana engkin Amin, amin. atuh neng Nur Hayati Nur Hayati. ayeuna janten ibu rumah tangga terus aya nu tanggal waler sagala halna entong ge dina jiwa jeung ragana nyawana oge tanggal waler salaki Aya mohon salah kira. kan kudunya ayeuna dina rumah tangga teh teu sagampang malikeun dampaleungeun pujian cocoba sareng gogoda dina rumah tangga pasti datang nyaeta ka anjeun Tah duaan pasti kasang hareupan eta nya mah nya. sing sabar sing tawakal sing rendah hati sing rajin ibadahna ngarah kahirupan loba barokah Amin, amin. gitu tambaran ayeuna ngadongkapeun urang teh dina gogonjakan teh heula atuh ieu mah lamun kolotkeun ngomong teh bawel Gara-gara ke budak mah. heuh dina nya poho we naon Siapa aya ngabaca di pohon. heuh teh si eta tah meureun ieu teh dina gogonjakan ieu teh sing ngajantenkeun ajakan utamina mah sing ngajantenkeun hiburan anu dianti-anti nu diantos-antos ti Ma Ijem Junior sapara kancanya taku kituna hapunten nu kasuhun hampura anu ditedak bilih dina cariosan ieu seueur ngaraheutkeun manah hadirin sadayana kitu teh nya Bilih aya tutur saur teu akur reka basa anu pasalia
bilih aya nu kasabit nami kasebat nama nyuhungkeun di hapunten da ieu mah mung sakadar hiburannya. Insyaallah sanes waktos urang tiasa patepang deui mung sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita